Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mugi sagung dumadi abdi nyalindung ka Gusti Nu Maha Suci nyatana Allah Subhanahu wa taala dina pirang-pirang godaan setan nu dilaksana. Kalawan nyembah asma Allah nu mawalas turma asih. Nyawari diwan ilmu di dunia bangsa fajar kibar patemongan. Mangsa sumirat pasang surya nyirapun cahaya di bawah nurutus tembus naratas sabulan jalan raya kupus album teman daliwan di dia memberpikir di tetapi pelitang bagjana kanto Bapak Haji Biwa Ibu Enan anu tos dipaparin rahmat karunia Allah Subhanahu wa taala rehna mantana saja ngadon petingkang putri nyatana Neng Astri ta Cepu Parsuhan Parantos atrati kelebihan rombongan calon pengantin patungan mulu kangket ngeukeui kepada umat-umat nyatang pinan sepuh kali kadang wargina saminya penjajah. Hadirin sadaya, aya kawis sakinah di pribumi sumanjen panjang geun aku panjang rasa janten penarik api penarik tunggal hutan. Ieu rombongan calon pengantin patungan baris dipapak ku upacara adat Sunda Mekar Budak Karawang. Semoga upacara adat bapak calon pengantin pamangan dikawinkan. Ayo pada tepak kendangnya.
Gandeng banyaknya, gandeng ini kurang hidung ini tahu diri peot ke sekolah mana sekolah goyang itu ilok mana tinggi cakeng ini. Deh, mendingan minum pisan kan ini teh. Ningali sakini geus geulis oge si gasak rini. Gelis di belah mana? Ini peot mana teh geus bau tanah ya. Mana teh ujung sarang salolong gitu kudu judul. Kudu aya judulna. Ya seperti panggil teh arek mapak calon pengantin pamekerti curang. Mana mah teu kudu judulna naon sih mana teh? Ah, Yesus teh salah batu. Aduh ampun. Cuma teh judulna naon, pas judulna rek naon judulna mana? Ya apana judulna teh rek mapan calon paman. Oke. Jadi ini teh dak-dakna mending geulis. Nyaho teh make udakna oge mending kandel. Itu kan ieu mah aya semen. Pakai sepen. bangunan ai sugan aktif teh mare judulna teh beranak di dalam kubur. Mini ini ulah sempal itu jangan waktu mana jadi ulah sempal kaki guyor itu kurang papa calon pengantin papa benar ayo Aku